bayang-bayang jalan urang kumalaya nembe tepang sakali karaos asa tos lami sakapeung dina sawangan horeng anjeun rerendengan dunya asa nu duaan lamun ternyawang bentang anu kabayang imut akan ana atuh duka kumaha emut ukur kasalira lamun keur ningal bulan anu ngalangkang salira mugi asih salamina abdi nganti jeung salira nembe tepang sakali karaos asa tos lami sakapeung dina sawangan horeng anjeun rerendengan dunya asa nu duaan hancur anak ginjel ulah ceui ulah rudet dia ulah rek beulik wayahna hidup sing sabar tarimakeun ieu keadaan titis tulis ti Gusti Yang Widi rep anak ingru gerasare masih tibra cu sing soleh hati hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan aduh anak king jimat awaking iwal hidup pupunden hati anu jadi hati lam kaering aduh anak king jimat awaking dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumalima bapa geus mulang ti heula dipundur kudu kawasa takdir teu bisa dipungkir kadar teu benang disingat rep anak ingru gerasare masih tibra cu sing soleh hati hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan aduh anak king jimat awaking iwal
lawas kasumedang teuing kota nu dipikamang daya paninengan urang gini ayeuna saha nu rek mikamang
dunya asa nu duaan. Lamun keur nyawang bentang anu kabayang imut akan ana atuh duka kumaha emut ukur kasalira. Lamun keur ningal bulan anu ngalangkang salira mugi asih salamina abdi nganti jeung salira nembe tepang sakali garaos pasatos lami sakapeung dina sawangan horeng anjeun rerendengan dunya asa nu duaan. Hancur anak kinceuk ulah ceui ulah rudet ieu ulah rek beulik wayahna hidup sing sabar tarimakeun ieu keadaan titis tulis ti Gusti Yang Widi. Rep anak kingrut dirasare masih tibracu sing soleh hati hidup teu perlu hariwang poe isuk pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup pupenden hati anu jadi hati lam kaeri
tungtung zaman ulah sinang ngerang-rangan yakin urang geus sumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasili ku inti kiwani kota sumakan ku kepaingan tik babakti ulah lali pangbalikan sumedang kota kamelang ulah lali pangbalikan sumedang kota kamelang. Nembe tepang kamari asalira motel mati amun wengi ka impi-impi mun berangka bayang-bayang jalan urang kumalaya nembe tepang sakali karaos asa tos lami sakapeung dina sawangan horeng anjeun rerendengan dunya asa nu duaan lamun keur nyawang betang nu kabayang imut akang na atuh duka kumaha imut ukur kasalira lamun keur ninggal bulan anu
Yesus pasti datang, baris muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup upun den hati anu jadi hati lam kaeri. Aduh anaki jimat awaki dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumaima. Bapa geus mulang ti heula dipundut kudu kawasa. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu benang bisingan. Rep anak Inggris gerasa masing tibra cup sing soleha teh hidup tu perlu harinang poe Yesus pasti datang, baris muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki iwal hidup upun den hati anu jadi hati lam kaeri. Aduh
lakon urang antara urang jeung urang. Layung langit mimiti ngaleungit berang nuju ka sareupna manusia anu bakal datang. Urang papa ku urang sewang-sewangan. Layung langit mimiti ngaleungit berang nuju ka sareupna manusia anu bakal datang. Urang papa ku urang sewang-sewangan. Atos bae urang mah urang nu peunggas tina hareupan ngan aya kanyaah urang nyaeta kembang rahunan. Mangsa lawas ka Sumedang teu kota nu dipikaman daya paningan urang. Geuning ayeuna saha nu rek mikaman Sumedang ditungtung zaman ulah sinang ngarang-rangan. Yakin urang di Sumedang waktuna bakti nitipkeun mangka hade jati kasilih ku inti kiwani kota Sumedang tugu paingan tik babakti ulah lali pangbalikan Sumedang kota kamelang.
nanti jeung salira nembe tepang sakali karaos asa tos lami sakapeung dina sawangan horeng anjeun rerendengan dunya asa nu duaan anak ginjeng ulah ceuing ulah rudet ya ulah rek beuling wayahna hidup sing sabar tarimakeun ieu keadaan titis tulis di Gusti Yang Widi. Isu pasti datang baris muka lawan pengharapan aduh anaking jimat awaking iwal hidup upung den hati anu jadi hati lam kaeri dipungkir